Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Urang teraskeun deui hanca anu salajengna ngeunaan sifat-sifat anu terpuji jeung sifat anu tercela. Sabadana kamari nerangkeun tentang ikhlas. Maka ayeuna lebet kana sifat anu terpuji bangsa hate af'alul qalbi anu nomor katujuh wal yaqinu nyaeta yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal yaqinu sareng sifat terpuji bangsa hate nu salajengna nyaeta yakin. Yakinna bahasa Arab jeung yakinna bahasa Indonesia jeung yakinna bahasa Sunda sama ieu mah. Yakin manana yakin. Wa huwal amalu lillahi wahdahu. Wa huwa jeung ari yakin al amalu eta nyieun amal lillahi karena Allah, wahdahu halna nusahiji Gusti Allah, al munasibu ari anu ngamunasabahan anna sanyanyana hadza eta amal tafsirul lil ikhlasi eta tafsirna kana kecap ikhlas. Jadi maksudna kieu wal yaqinu jeung ari yakin teh wa huwal amalu lillahi wahdahu. Ari yakin teh nyaeta nyieun amal perbuatan amal kahadean anu lillah karena Allah, wahdahu tegasna halna Allah nu sahiji. Nah, lamun ninggal kana makna eta itu lebih cocok untuk menjelaskan tafsir kecap ikhlas. Wa ammal munasibu jeung ari anu ngamunasabahkeun li tafsiril yaqini kana tafsiranana yakin fahuwa maka eta ari munasib kama fassarahu saperti perkara nu mertelakeun saha Asy-Syamsur Ramli, Imam Syamsur Ramli biqaulihi kalawan dauhanana Imam Syamsur Ramli bi ayya'taqidah kalawan yen nekadkeun biqalbihi ku hatena itu jalma dinal islami kana agamana Allah nyaeta agama Islam i'tiqadan jaziman kalawan ngaitikadkeun anu jazm pageuh pasti khalian tur anu suwung
minasyukuki tina pirang-pirang keraguan, tanpa ada keraguan. I'tiqadan jaziman, i'tiqad anu pasti, anu kuat, anu bersih tina keraguan sedikit pun gitu. Ma'anduki sarta ngucapkeun bisyahadataini kana dua kalimah syahadat. Wa qala sareng ngadawuh deui akiba dina sab'dana dzalika ayya'takida dina sab'dana dzalika ayya'takida wa hadhihi jeung ari ieu ayya'takida haqiqatul mu'minin eta hakikatna jalma mukmin al mahkumi anu dihukuman bi imanihi kalawan imana eta mukmin wa najatihi jeung salametna itu mukmin minal khuludi tina langgengna finnari dina jero neraka. Salah sakit. Urang nyobi-nyobi terangkeun naon perkara anu nembe parantos dibacakeun. Janten sifat terpuji anu nembe dibahas teh ke urang nyaeta adalah yakin. Naon yakin teh? Gampang nama kieu atuh. Ari yakin teh adalah numutkeun Imam Syamsul Ramli hiji jalma kudu boga kayakinan kalawan hatena ngeunaan agama Islam kalayan kayakinan anu kuat anu terhindar tina keraguan kalayan dibarengan ku ngucapkeun dua kalimah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lamun jalma geus bari ngucapkeun dua kalimah syahadat maka ieu jalma kahukuman ku hukum jalma anu iman. Jeung ari buahna tina iman teh gitu di ujung-ujung perjalananana sagote-gote na jalma iman mah anger di akhir teh surga. Sok sanajan meureun nyimpang heula ka neraka tapi di akhir-akhir mah jalma nu boga iman ka Gusti Allah mah di mana cenah tempatna teh surga. Akhirna mah surga kabagean. Nah, dina hal urang perhatoskeun kumaha nasihat Al Imamul Ghazali radhiyallahu an dina kitab Ihya Ulumuddin. Saur anjeunana penting keur urang sadayana merhatikeun kana upaya kumaha carana urang supaya boga kayakinan anu kuat.
Jadi kieu yakin teh adalah perkara anu wajib diperjuangkeun ku urang sararea. Naon sabab yakin teh adalah suatu perkara nu dibutuhkeun ku urang sadayana dina setiap amal ibadah. Salat butuh yakin, puasa butuh yakin, haji jeung umroh ge sarua butuh yakin. Sakur-sakur ibadah ka Gusti Allah maka butuh kana nu ngaranna yakin. Maka lamun eueuh kayakinan dina ati itu adalah sebuah kegagalan dina ibadah. Sementara ya penyakit anu loba tersebar di umat akhir zaman adalah penyakit ragu. Mungkin ieu teh ragu teh lain penyakit batur, termasuk mungkin penyakit urang sararea. Orang sok aya ragu salat teh nya. Ragu dina naon? Dina sagalana we. Dina sagalana kumaha jiga salat urang ditarima henteu ku Allah. Terus salat urang teh teh lohor 4 rakaat teh rakaat kadua, rakaat katilu. Tapi keraguan-keraguan siga kieu teh ieu teh adalah datang nanti ti setan. Maka saur Imam Ghazali urang teh kudu mikirkeun boga misi dina perjalanan hirup urang teh kumaha carana urang boga keyakinan ka Gusti Allah anu kuat. Kumaha carana? Saur Imam Ghazali dina Ihya mah di antarana urang kudu latihan hayang bisa yakin teh. Kumaha latihanana? Hiji di antarana kudu urang mineng ruang riung jeung ahli yakin. Sebab naon? Keyakinan itu bisa muncul ketika orang punya pengaruh ti saha? Ti jalmi-jalmi anu ahli yakin. Lamun urang ngariung jeung jalma-jalma ahli yakin maka insyaallah keyakinan teh bakal katularkeun ka urang. Sebab bila gaya hidupna orang yakin ke Gusti Allah, wah luar biasa. Beda jeung urang kelasna ge benten tapi lamun ngobrolkeun keyakinan ka Gusti Allah, tarik beda jeung urang. Insyaallah manawi kitu oge. Lungse urang beda jeung kekuatan keyakinan ka Gusti Allah. Sebab naon? Yakin teh bisa nepah. Matak orang kudu pulah pilih milih riungan diuk teh jeung saha wae. Sakira-kirana urang di deketan ruang riung jeung nu hese hudang subuh motong di dadeukeutan. Sebab eta ngalemahkeun kana keimanan urang. Urang geus malele teu nya. Tuluy rekan-rekan urang nu lalenge. Keur mah iman urang ipis, yakin urang ipis ka Gusti Allah. Ditambah di riungan urang teh dipenuhi dengan orang-orang yang kurang yakin dina kahirupanana. Atuh tambah urang. Lamun teh marek usaha naon dongeng ieu, aduh udah keur usum kieu, dagang rek payu naon. Akhirna kumaha? Rek dagang teh teu jadi. Gara-gara naon? Motivasina ti orang-orang anu teu yakin. Andai kata keur curhat ke masalah awewe, orang bogoh ka eta sia moal kataekan ku maneh. Lain level atuh. Teu jelema atuh. Ari maneh naon kudu nalipak beungeut atuh nalipak sorangan. Atuh akhirna teu jadi nyatakeun teh. Padahal sebenarnya mah belum tentu penting eta teh awena teh daekeun ka urang. Pan wallahu alam tah apal urang. Tapi karena ngariungna jeung jelema-jelema anu kayakinanna kurang, maka urang teh bakal kapangaruhan. Ya hebatna Islam nya. Orang reret ya gigireun urang jelema yakin teh mun diuk teh. Orang ngariung teh jeung orang-orang ahli yakin atau jeung ahli-ahli